Wanci burit sore anjing dinaon papalatak ye Solo urang hitung 1 2 5 7 kudu ka dieu keun heula marah ieu panon poe geus tere moncorong ya lumayan jadi dia aduh di dieu heula aya nya udah ngoekeun heula mudah-mudahan ya Allah abi dipasihan rezeki ya Allah ulah jalema sangsara wae kieu ya Allah atau mudah-mudahan cing datang atuh ya Bang Emok ya Allah aduh hampura guys kira-kira seblak jadi beteng aduh guys ayo mah fokus nge-vlog deh guys orang keliling-keliling kampung aing guys itu aing pan balik di luar negeri guys nah guys so wanci burit sore sabut anjing hah saeta saha eta teh anjir Resti Kejora hah geningan Bang Bara Barbara sia teh barbar teh guys baturan paud aing guys Resti barbar senangnya dalam hati hei kau beristri 2 Resti meni atuh pisan urang mah papangijeng di dinya teh kumaha kabarna ayeuna mesti luar negerinya apal urang oge kieu ce sabenerna mah urang teh di luar negeri teh geus betah kacira betahna penting kunaon ieu teh nya jual hayang dinetralisasi we lain netralisasi teh atuh naturalisasi nya eta netralisasi deui ka Indonesia nah tu ra li sasi netralisasi terus kumaha geus ka ditu kasih itu mah ayeuna balik deui ka Indonesia geus enak malah dalalieur nganu jadi masalah teh kieu tadi kan aku teh lagi berjemur Solo di sana kenapa kamu didorongin sampai aku disungkruk atuh kieu ce teh ayeuna mah zaman kieu ce anu mah mana aing nyaho ce aya di sisi jalan eta keur naon di tukang tonggeng segala rupa teh kieu tuh tempo hareudang aing mah je haru ce tempo ce mana eta sita banget urang mah teu katempo yen mana teh aduh eta ce Resti banget mana ieu ce aduh halo guys geningan aku Bang Bara geningan geus gacor kitu ningan ce cik atuh ajarkeun ka euceuk kumaha kikituan teh ngahasilkeun teu eta si euceuk mah teu apaleun ayeuna mah ce keur zamana kieu ayeuna mah euceuk masak video kitu euceuk sare video alah euceuk nyeuseuk video bahkan ieu ce nya nepikeun ka hitut euceuk asal daek divideokeun bisa jadi duit ce gitu eta teh nya videokeun viral jadi duit ari kitu mah ajarkeun euceuk atuh bisa meureun nya bisa atuh ce tinggal nu kieu tah euceuk mah lengkapi we nu kieu peralatanna handphone ieu ye penyempanganana peneunana tah tinggal euceuk ke kuliling kampung yo naon we videokeun ku euceuk nu keur ngangon munding videokeun anu keur geger di balong videokeun eta teh nya tah kitu meureun ti urang mah ayeuna urang rek keliling kampung heula rek nge-vlog nya oh nyesok atuh itu geus seueuhan can dijemur meni asa ngimpi eta Ahmadani mangun di Cikalong mau umur kayak kieu guys kampung aing teh guys nya ngali atuh endahna guys ya tempo tuh banyak balong guys iya teh saha tunggu aja kayak tunggu sagala di dieu gitu teh nah sia teh kadeuleu awak aing segede kieu dianggap tunggu sugan teh lain jelema gelo sugan jelema teh
Hai, saya berada di kawasan kampung aku. Halo, ya. Kali itu kelapa, guys. Ini daunan. Ya, ini tangkal kelapa pohonnya bercabang 2. Ayo, hebat, hebat ya, guys ya. Hebat dong. Iya dong. Gampang dengan Resti ngeplog gitu dengan susah. Nu penting boga HP, boga pemandangan anu alus, diupload deh gitu. Emang nasi Resti hungkul, guys. Ah.